lain ngurang kamari ngusep eta umpan aya ku alus-alus teuing sia eta urangnya pada getslom kada getslom ya terus kudu diangkat pas diangkat teh ieu lauk gurame sudah kumaha mah badag aya meureun setengah kiloan lah tah itu teh ada penasaran alus gitu meureun eupan teh cek urang teh heeh keun deui ku urang teh sakali deui pas ek diangkat teh encan ge naon gitu geus kikituan deui tah lauk teh si kukumulna teh heeh laju diangkat ku urang teh nila di wae gede atuh nilana ai 5 ramo mah lumayan aing teh sakali deui jeung teh heeh ieu eupan teh alus-alus teuing cek urang teh sakali deui ku urang teh somkeun deui can 5 menit acan angkat deui ku urang teh heeh mas seberapa kilo aya meureun sakilo mah meureunan wih padag eta umpan naon urang mah teu kaharti padahal mah urang mah umpan mah teu alus da teu kos batur eta ku saking bagus umpan bagus-bagusna umpan atuh bagusan umpan aing atuh gitu mah kamari tah urang dieu mah ye keur ngaduk umpan ye dieu mah poe minggu tah poe minggu teh ngaduk umpan urang teh ngaduk umpan di situ kamojing di luar teh ketek ngetok pintu ya ketok kan urang mah nya baturan gitu ka imah tah eta mah pas dibuka lauk ka imah poe Sabtu lauk teh Bapak bade minggu museup saking bagusna tah umpan aing aya kikituna eta lauk Anjay. kemana mancing lah mang wah pas bisa wae mancing nu emosian kitu ngoal atuh mang urang kitu sabarna mancing mang sabar nguji kasabaran mang mancing mah mana mancing teh jalma kitu yang mancing tai aduh Di mana mancing teh menang teh? menang ini tuh tadi kita mancing mas Oh, menang pernah ada beak menang ini tuh kan dia nya belok si anjing ngomong teu meunang eta na tong nakot badag gitu.